أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ngelanjutkeun lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat bangkawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Gusti Allah diturunan Kanjeng Nabi Shalih alaihi salam, kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede. Kalayan mujizat Kanjeng Nabi Shalih, pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung. Eta masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung berduyun-duyun iman ka Kanjeng Nabi Shalih. Nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazar wa taqul bi adillahi wa la tamassu bisuin. Masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah diandat teh arariman. Kapanasan kaum-kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh. Maka tu nyana ngayakeun gerakan-gerakan anti soleh. Di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh. Atuh aya nanti pamarentah kacau balau negara. Ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon, dihandapeun tatangkalan teh dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada. Jadi DPR lama di tanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai. Tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntianak lalakina ieu. Dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kahujanan kaanginan. Make udeng-udeng deui kiaina ge jeung Habib sarua. Hanya untuk sebuah kepentingan. Masalah sih jeung aing mah teman gambar ieu aing mah henteu. Atuh teu naon. Aing mah maksudna ge lendek naon dengan duit. Oh kitu. Ulah loba omong cenah ge macem-macem bae. Masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus banyakan kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta. Di samping ngarencanakeun pembunuhan onta, pembunuhan soleh nage tetep kudu dibunuh bae. Masya Allah karim. Sedangkan Kanjeng Nabi Shalih kade ieu onta teh kudu dijaga diantep sadaekna nyana. Lantaran nyana mah boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat jang masyarakat nyana moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat. Susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Luar biasa ku masyarakat mah iman ka Kanjeng Nabi Shalih. Cek Kanjeng Nabi Shalih lamun diganggu awas supaya aku mazabun elim
bakal kadatangan siksa kate cek Kangjeng Nabi Saleh. Rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan Malki. Maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji naon tuh bunuh onta soleh. Lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakara kabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah. Lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere ameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan, maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta Saleh. Bahkan Kanjeng Nabi Saleh lagi siap untuk dieksekusi. Wih, pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu geus sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kanjeng Nabi Saleh dipanggil dijeburkeun ka penjara, digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadobe hasud. Lantaran Kanjeng Nabi Saleh loba pengikutna maka masyarakat teh beunang nigu jeung nuturkeun ka Kanjeng Nabi Saleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi Salehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kanjeng Nabi Saleh lumayan, tapi ente cara Kanjeng Nabi Daud teuing, ente cara Kanjeng Nabi Hud teuing. Nu iman ka Kanjeng Nabi Saleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ye. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kanjeng Nabi Saleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kukumaha ge iman mae. Bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi horeng tiba heula lalakon gos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuhna onta Kanjeng Nabi Saleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar. Udang kunyana onta. Sehingga teh udah dikupat kapit ku eta pedang. Kupat kawit langsung tublas. Kenci ku Ki Kudar. Baiklah onta. Anaknya dikejar. Tetapi anaknya dikejar lompat ka mana lompat? Lompat ka gunung. Begitu lompat ka gunung, lompat ka batu nu pertama teh. Batu nu pertama muka nyana asup ka jero. Sanggeus asup ka jero nutup deh. Pak, asup ka jero eta. Anak onta teh asup ka batu nu pertama ngaluarkeun onta. Iyalah nu bakal kaluar hewan ti batu eta
di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah ya geus moal bisa dihelak deui ke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan kurang teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot kurang teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal maralaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu tah nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit jasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr nah cak teh budak Nges, itu nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota. Tinggal biucak-cak burica. Tapi mah ganteng ceritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta. Nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot. Teta patlot nulisan jelema kafir, mukmin. Kabir, mukmin. Atuh kadang katara di dieu sia kafir, sia mukmin. Aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah. Masyaallah. Ieu dabah nu eta masuk ka batu deui, tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu, onta nu ieu mah pae. وتواتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين أين kaum Samud merincit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan laku ki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kawehannya ya otak geus dibunuh mucak siak namun dibunuh bakal datang siksa ina datang dan coba siksa kuba kaiduna janji anjeun ayo ikut kabila mursalin mun mana memang benar-benar mursalin datang dan siksa ayo ambo ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Saleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe 3 poe deui bakal datang siksa. Saleh lalu bawa mong kuari bae. Kuari datang 3 poe segala naon lah. Pangeran bodoh amat. Ambo cek anjeun Nabi Saleh. Tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe. Lamun taya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cek kaula deuk dikumahakeun.
ieu cek Kangjeng Nabi Saleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah deuleu bae isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmaras bakal beureum poean katilu fil yaumil salis iswadah hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa delekeun ayo jangan udah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami dina sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Saleh naku Gusti Allah titah kaluar ti nagara Yordan. Wahai Saleh, mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae. Diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar di dinya. Disiksa cek Gusti Allah pae. Bakawarah ye manusia. Kamana abdi kudu berangkat Gusti? Palestin. Kini eureun di Palestin cici. Lamun geus datang ka Ramlah Palestin, mane berangkat ka Suriah ka ditu. Amankeun. Lantaran anu bakal digoncang teh, nu bakal disiksa lain eta bae. Sababaraha daerah. Berangkat geura ka Palestin, di Palestin sapoe 2 poe berangkat ka Suriah. Kangjeng Nabi Saleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di jeung di ditu di Madain Arab. Kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang, maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestin. Siap-siap kuari kere. Wah, jelema nu iman bepeh nuturkeun Kangjeng Nabi Saleh. Yordan, Palestin, deket jasa. Urang lamun ningali ieu Yordan, ieu Mesir, ieu Palestin. Di dieu teh aya kobah. 3 negara urang kadeuleu bisa. Urang aya di tungtung Yordan kadeuleu, Mesir kadeuleu, Palestin kadeuleu. Lampu-lampuna katingali. Ieu Kangjeng Nabi Saleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestin daratan belah hutan. Daratan berangkat kabeh. Masyarakat Yordan leh di kamarana leh. Ngungsi emang aya naon? Bakal disiksa. Iraha 4 poe kaharep. Isuk bakal koneng banget. Isuk kadua beureum, katilu hideung. Osok macem-macem meleh di baheula ge jana teh karar itu. Beureum aja teh berjamaah. Kabehan ieu mah bakal tapi mah deuk disiksa. Leh sok lalamunan teh sok hantem-hanteman amat leh. Teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat. Aya sabodo atuh deuk berangkatna kami nadaan di dieu siksa nyaho coba. Tapi lamun kami teu disiksa, wah sial ya dibunuh gua yang gimana bae ayana. Kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh. Ayo berangkat Kangjeng Nabi Saleh ka Palestin. Lempang dunia ke Palestin teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah lain setik waktu datang kaisukan bener masyarakat pipina beungeut na kararoneng kabeh sini tunjuk beungeut sia koneng sia ge koneng emang yang koneng ngaca tuh itu koneng di karoneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si Soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah poean ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias ge tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya katenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi siksa kajen kumaha ge Kangjeng Nabi Saleh na kan geus jeung iman masyaallah poe
Bayan kedua barem kulit manusia silih tunjuk sia barem bobeh rame di negara Petra teh rame harita teh urang barem kieu teh pan meureunana cek si soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju barem ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae gitu ka soleh aya penasehat hukum Yusril berenda bulawaka iman atuh tunggu sapoe deui cek soleh cenah sapoe deui bulawaka rajing atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh kurang solehna bakal dibunuh kurang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sabira siksa meureunana paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasa nu ngaulah-ulah kana iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh eta masyarakat ieu bener kajian hukum ge soleh bener ieu bae hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung bae ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha tuh ieu urang siap apa disiksa apa iman mah ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi soleh mah urang gengsi nyana lagi geus eueuh neuk kumaha coba ieu geus kieu ieu urang lah coba hayang nyaho isukan neuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh Hoi, aya lininya, bener. Lini, urang ke mana ya? Tahan, lini sakieu ieu. Di luhur galedeg. Wow, tak gitu. Jekung. Bedug da mah ge kos kitu mah. Kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkeun ku urang-urang kakarak aya galedeg hiji dur bae geus sakitu poharana budak leutik mah sawan budak teh ge hajuna ke pamajikanna tuh dipegat-pegatkeun tama sawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakannya jeung nyana jeger ya manusia tidinya ku Allah digedog-gedog we terus kadeureunkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha terus diputar ku Gusti Allah langsung digudag digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah galedeg sing cilegar teh kuari mah jelema nuhurup saurang-urang can kabeh ngusruh numan takfa'akhadathum rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin maka Allah nyiksa ngeunaan ka kaum Samud rajfatu gempa anu dahsyat zilzalatus syadidah lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 eta geus kieu kajadianana urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut di itu gempa Terkula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa
makan dirinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teu diangkat anu di Sukabumi nu ku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teu diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene padang sabaraha ribu manusia ieu gunung didinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat didinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tane beras bisa dibayangkan ku urang Masya Allah karim iyalah fa'akhazat umur rajfatu diabadikan di Al-Quranul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh iyalah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belak ka kiri nan gitu ka utara dirinya ka Padaya Madain nah dirinya ge sarua kaya gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Soleh yakni kaum Samud ialah Al-Quran fa'akhazat humur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikan digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak ledek midas sama di luhur dihandap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara teh kaya tsunami kapan suara sarua bae tete suara kos itu misteri tete suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita tete kapan cak kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mantak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun tete berarti dek disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh deuk disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entek sing ade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing ade eta utusan Allah barang disiksa ku gempa dihandap ini anu luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darin jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak deku mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh
Masya Allah. Kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa. Ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan. Urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami. Aceh di dia ke Pangandaran ditanggakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya saeutik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih kene aya jelema anu ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih. Anu ti penting hudang mandi ka cai tadarruk ka Gusti Allah. Aya kene anu maca Quran tengah penting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus anu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang. Di berbagai sektor korupsi, di berbagai daerah pemalingan, di berbagai penjuru pemabokan, di berbagai daerah perzinahan, ieu kan ngaranna ngundang tsunami, ngundang siksa. Geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai, teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim, di mana bae kuari mah mabok, zina, maling, korupsi. Pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor. Mending lamun jelemana teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem. Kemudian kuari mah nu malingna gatuh geus dibunuh deui bae. Aju kuari ka mobil deus, mobil anu jarore mah. Mobil bagus dipaling kene bae termasuk angkot ge dipaling bae ku nyana. Angkot dipaling, truk dipaling. Ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan. Urang ada yang nu maling ngeri kuari mah. Kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pestol pan kuat. Ya, ieu jadi negara naon di urang teh? Masyaallah karim. Namun jana ngomong, "Hei, sia kunaon maling bae?" Ulah loba ngomong. Ya, urang mah maling sakieu, teu di luhur miliaran. Oke nyawa sakjana teh. Aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana. Ngaling urang teh dikukumahakeun. Saha? Si eta. Coba ngomongkeun si eta saha? Bejakeun lah kono eta. Eta jeung kan pamalingan gawe. Ya Allah ya Rabbi. Ya fasbahu fi darihim jasimi. Kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu. Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah. Idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna. Jeung kita cara ricing deui eta mah sakadar menghindar tina siksa doang. Maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina gitu nanti Suriah ka Palestina datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji. Ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya. Ada Israel Mesir eta mah negara kuno tempel. Enu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar. Sagara Kuwait eta mah anyar. Pemisahan. Nah, urang ieu mah jadi ke negara anyar. Kalau mah hiji bae. Tot Mesir, lah itu Israel. Suriah Sam. Baheula eta mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam. Syria. Nah, Kangjeng Nabi Soleh balik deui
umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarat aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nawagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wa nasahtu lakum kaula geus ngasehatan kamaraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa kula teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae kana nasihatkan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang resep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Qur'an tentang kaum Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Soleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargol nyana keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadeungeun nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha siksana barang datang ka dinya lantaran nyana teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang buah ada sing jeleger deui sakumaha tadi mah buah juga pada jang sorangan doang sebabnya bertanya-tanya kos kumaha siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh jaing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jeleger tunggal wah goyang dana berapa tinggal Kiargol nu keur aya di tanah haram Mekah nyana ngadenge bahwa ieu negara dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain Soleh nomor kedua di Yordania
nyana hayang gegeran bae balik ka ditu hayang neuleuh sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh da urang mah make padahal mah nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah pelaksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertakdir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cek inget kadinya atuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajeun kukumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa ka geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mah mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya beke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing ka daerah itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada nanti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku aing mah maning bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ku urang pamajikan ka dieu sia ku aing dipandian ka dieu benar engke ku aing dek diusapan ieu aing meuli panggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyap geus bukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon gara-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulem wah ieu kan masuk kumaha ieu membukun ti anak ca urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang pemajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpak ieu berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe dipameulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah bekel yang ngahutang deui kalina ge dek gelis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kieu deuleu kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta dicaian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja dicaian angel jasa eta ka ieu ngarana tegas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna terus pakai sawak-awak mandi aju digosokan daki beunang kabeh ieu teh baheula mah aya kos kitu eta nah jadi sengit awakna beulikeun ku urang baju nu bagus anu rapi melilipan anu hideung-hideungan Masya Allah tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ieu teu daek robah ya ngan rada deres deh ku rada aya luis ya ieu bae digosokan ge rada aya luis jadi maksudna aing mah mamawasiatean teu disaha-saha
Kan eta mah kamari mah mun ku aing dibawakeun kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha? Saha deui atuh pamajikan oh sugan teh pembantu teh aing ngadenge kos kitu tah. Ih saya rada luis bari mah. Tetep urang nu urusan atuh. Diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing mangmeulikeun nu bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaus nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gustar kunyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ka pararae kabeh, datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobah jang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh mah ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat, kos kumaha siksaana sieu? Mulai war wah naon ieu cek nya ieu war mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha wah di luhur mulai kilat mulai wah goledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekang jeung Nabi kitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng tah ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler ti dinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri. Ti dinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kadua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi lamun nanyakeun siksa lepas ku awas wow datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi stop handapkeun tangkal kormat etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek cenah. Hatena cenah urang ieu. Henteu aplen di mun di dinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana ku saha sia kena siksa ka jeung kumaha di dinya. Ulah urang ka ditu lelembangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyeun tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar cai mah. Wah disemprotkeun tae kena tsunami nya nang. Allah mah kawasa nyeun tsunami tina susu. Ya Allah ya Rabbi. Selesai Gusti Allah ngabebrah Kanjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kanjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh ari nu tadi mah Petra ke belah ditu wetan
ari ieu mah di dieu nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap seperti Ahmad bin Hanbal lan lian Ahmad minal a'immati saking pirang-pirang imam walam yathbut li basyari hadza lan ora tetep kadhe ki basyari hadza ikila basyari sohbatu para rewangan na Rasulullah sumerpane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubu bawa ke teman dan pupuskeun ya Kanjeng Rasulullah wa basyarun sahurun ala utai ki basyar iku kang cilik bolong ucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajula su'in iku wong lanang kang lain paus tutup wa kau ya qaul walau nudawa mutazabai nudawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bidawati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirin ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu sama-sama satu magawe ngali opanam satune basyar gabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas bola makan ngucap ya ali Allahumma atil umrahu wa alihib aqlan ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal basyar istajaballahu ta'ala makan membadanan sebelah ta'ala doa alihi ing doa sidina ali fihi ing dalam basyar wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gaduh basyar perang caritaan kang ala pujian ibu alim dalam rasulullah wa sahabilan pirang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga dilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya mutazabba ibnu dawya wa lamma zabaha zaman-zaman sanyemeli ya basyar sahaira ingkang cilik roro pakidat summa maka sinepen kesemaka kailang napombo ke karena sahaira Allahumma ingakale ya kana taqifu kangan ya iku kandak ya bermasun dalam masunatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hijukan ngahudang-hudang ya asyar al-ahsan ing pirang-pirang kapriatif wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis apa anasu manusia ceritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan ngeritakeun walam yasbut cenah li Basyar hadza suhbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik bari gaya ditunya di Suriah Basyar Asad ieu nurutan ieu nya nama negara teh negara atuh penuh ku naon gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno urang mah negara urang anyar termasuk Amerika nya anyar ieu negara baheula boga sejarah di negara teh pohara jadi teu pernah cenah ngabatur ngabarengkeun Kanjeng Nabi jadi lain sahabatnya nama golu cek ulama
basar di akhir umurna pikun jeung nyana mah jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sayyidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laleti berarti incu Sayyidina Abbas. Incu Sayyidina Abbas sarua jeung incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sayyidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sayyidina Ali ngadoa, Allahumma qatil umrahu wa alhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan ala doa alim fi ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua, edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan. Ya Allah, karena tahu akhbar sufi jari di alin wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul di arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokoknya mah geus walah wah bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Yang lamun nyaritakeun sampah urang sok ngadenge bae gedeng deui ge tah eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebal ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas sakitu beureun kan teu bagus. Derakeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebab urang ngadengenakeun gitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah, tidinya indungna langsung sok. Bakidat umuhuma aklahuma sok. Kana takifu fil musimnya nasok nangtung di musim haji. Suku sok na eta sok. Jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan. Sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok. Eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan. Itu sotrais tadi gesarua ya sok kata ya. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia anu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari. Waruya wallahu a'lam bissawab.